hirup mah tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah ya baraya. Ayeuna Kang Ujen nuju bade ka rorompokna Kang Haji Bana. Soalna di rorompokna Kang Haji Bana teh nuju Padangarariung cenah. Santawisna aya di sekasumpingan pejabat teras baraya. Aduh, nunggu ngawangkong naon ya baraya ya. Tapi paling mana ya umina Kang Haji Bana ya. Ayo nama orang ngawangkong we kongres teu beres-beres baraya tuh. Waduh, leres pisan ya. Terus araya geuning ya. Tah ieu geuning dieuna. Waduh. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam ya Haji. Aduh, kok abi pilarian Kang Haji teh. Saurna cenah nuju kongres di bumina Kang Haji Bana ieu teh. Nuhun ya. Supaya naon ari pe kadaresan aya goreng sampo ya. Oh, goreng sampo. Aduh, tuh. Kapujeng we abdi ka dieu kadaresan. Rasanya yo. Nya cenah saurna mah kasumpingan pejabat teras ieu teh. Oh, alhamdulillah. Pak RT teh asalnya? Pak RW. Oh, Pak RW. Nah, aduh, alhamdulillah pejabat tinggi geuning nya ka dieu. Aduh, iya geuning. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Aduh, sehat Pak RW? Alhamdulillah Ah, sehat. lalu alhamdulillahnya ya kasumpingan pejabat teras ya. Kesambah beludung lah Pak RW. Iya nuju di iya. Oh, nuju tuh. Alhamdulillah baraya ya. Kang Haji channelnya Asa atuh kadokapan Pak Jebat teh. pejabatnya jadi orang teh diperhatoskeun gitu nya. Aduh, Jeung alhamdulillah. katuang deui teh tuangan sampo beledug teh. Oh, alhamdulillah Ajuna kakak. teh sepuh. Oh, kakak tampi gitu nya. Aduh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mohon aduh ya jadi pejabat teras teh narima gitu nya. Urang di ajaran ieu teh. teh kana hatena teh raos itulah. Tuangan sampo beledug teh Laras. Waduh da bener ngenyohna saruah. Saminya tuh, yang ngenyoh. Tapi aya ku saena Kang Haji Bana nya jadi pamimpin teh merhatoskeun ka rakyatna pilu turun ka lapangan gitu. Naon ieu keluh kesana warga teh kitunya. Jadi inspirasi masukan ti wargana teh ditarima daek turun gitu nya. Ayeuna model pamimpin teh ulah ngacedog we di kursi anu ngeunaheun teh nya. Ayeuna rakyatna usek-usekan gitu. Aduh tuh alhamdulillah ya. Umurang hari itu. Tuh ngalikeun tah ye Kang Haji Anton dah ye. Anu murang kalina sok aya di ye baraya ye di jarian. Oh anu sok amang ka sauna. Abdi putra nama. Oh soknya si Incu teh nya. Tah ye Ramana. Nah, ye Ramana ye Pak Haji Anton ye pengusaha konveksinya itu nya. Aduh alhamdulillah cing lancar Pak Haji Anton ah. Amin. Nah, ye Pak Charles ye anu bade belajar tatanen cengek cenah tata aros ka Kang Haji Banda nya alhamdulillah. Tuh baraya ye. Alhamdulillah ye riung mumpulung ye di rorompokna Kang Haji Banda tah. Tuh alhamdulillah urang teh nya tiasa riung mumpulung moga cing sadarehat lah sadayana gitu. Komo ye alhamdulillah ku bunga gitu kasumpingan pejabat ya sareng jajaranna teh itu jajaranna baraya teh. Lain sangeun. Jajaran-jajaranna gitu aduh alhamdulillah. Urang doakeun lah pamimpin urang teh dipaparinan kasehatan, umur anu pararanjang gitu nya. Aduh tuh. Alhamdulillah komo ye tiasa nampi ye pejabat teh makanan tradisional sampo beledug tuh. Alhamdulillah lah ya. Aduh kutis ku ieu nanya. Anjakal Kumaha Kang Haji Bana? Anjakal nuju batuk jadi teu ngopi. Oh nya. Beda tuh. Oh. Ya iya di posyan teh cenah tah. Oh iya. Oh nya makel. Alhamdulillah kan ieu Kang Haji Cenong geus ngageblay ge kumaha ieu teh tacan ngenyo teh kumaha? Ngenyo atuh ngenyo terus. Oh ngenyo terus. Jadi baterena dari kumanya jadi langsung naik kana panon gitu. Panumpat gitu nya. Berobi. Robinya aduh alhamdulillah ieu tuh. Oh pahewe Aduh batik terus. Olina Oli gadana kirang terus jantan we ngabeledug. Oh ngabeledug tuh nya.
Anonnya abdi ada baik. Lebay itu aduh tapi unggul baraya ieu nya. Kumaha nya aduh alhamdulillah tapi lah cing sararehat sadayana nya. Ya urang doakeun ya Pak RW cing sehat, Pak RW panjang umur ya. Pak RW ge nya alhamdulillah pejabat-pejabat teras teh ya. Sugan we para pejabat-pejabat teras teh tarurun kitu nya ka lapangan ya tinggal warga-wargana kitu nya. Bawa bisi wargana nu teu damang atau teu naon kitu nya. Alhamdulillah. Di luar ya, nu teu damang di luar. Di luar aleeng. Oh nya lara tah kitu alhamdulillah. Tapi nu di luar wae terus. Aduh alhamdulillahnya aduh tuh parah ya. Kieu geuning baraya suasana di rorompokna Kang Haji Bana mah nya tuh. Paling kapangkar ya namanya. Oh, kapangkar ya. Ini mah baraya tuh parasnya nikmatna ya baraya ya. Paling kali aya jalan deui. Kang Haji ngeuring lah ka dieu sedap ya. Oh, aduh, ieu paling aneh ka dieu. Oh, ieu mah nu tembus ka Ustaz Ade pamit inspirasina insyaallah ya. Pami pejabat-pejabatna tiasa turun ke lapangan, ke masyarakatna insyaallah ku rakyat ge ku wargana dicintai baraya gitu. Alhamdulillah orang doakeun pokona mah ka para pejabat-pejabat, ka warga-warga cing papasiaran kesehatan kemudahan kelancaran baraya. Tah meureun panginten sakieu baraya. Nya kumaha gitu suami ieu teh bade waktosna istirahat panginten Ustaz Channel ge tos ngageblay tinggal itu bade di wawancarana ge. Terus mulai 5 watt lah gitu lah. Orang mah gitulah. Sering-sering lah bersyukurnya. Aduh, hatur nuhun Kang Haji Bana ya Kang Haji Channel sareng jajaran-jajaran pejabat PRW hatur nuhun PRW nya. Sami-sami. Paling gitulah cing sararehat sadayana. Tah, alhamdulillah baraya pokok namanya. Perbanyaklah sholawat, perbaiki sholatna. Sering-seringlah bersyukur, insya Allah pasti ku Allah dimudahkan, dilancarkan, berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.